Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah,
ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Para bapak, para ibu ngawitan salat Idul Adha tabu genep langkung saparapat. Mangga sakedap deui urang salaksanakeun salat Idul Adha. Tabu genep langkung saparapat berada di kawitan. Mangga takbiran heula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mangga jajaranana bereskeun nya anu lowong lebetan supados nu pengker kosong. Mangga sakedap deui bade di kawitan anu bade janten imam sareng khatib al ustad Hamid Sidik di Cikoneng ya. Anu masih kene di luar mangga kalebet bae. Di antosan kedap deui
As-salatu jami'ah. Sapna diluruskan, direkepkan. Nggak, anu masih di jalan mangga sok diantos. Masih ada di jalan atas. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisaiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'azzibuhu Allahul azabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Bana walakal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Para wargi jamaah Id muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di saat ayeuna kaum muslimin serempak ngalaksanakeun salat Id kalawan disarengan ku takbir, tahmid, tahlil. Takbir ngaagungkeun Allah, maka berarti dina setiap diri jalma muslim ngagaduhan kayakinan teu aya anu langkung agung, teu aya anu langkung punjul tibatan Allah Subhanahu wa taala. Salian ti Allah sadayana kecil, salian ti Allah sadayana leutik. Nu matak jalma-jalma muslim nalika ngucapkeun takbir ngawujud dina sikap teu aya nu dipikasieun iwati Allah Subhanahu wa taala. Teu aya kasieun ku atasan lantaran sieun dipecat. Teu aya kasieun ku seepna harta lantaran harta ngan wungkul milik Allah. Teu aya kasieun hilangna jiwa, sabab jiwa itu juga milik Allah. Nu matak para warga yang muliakeun Allah, nalika umat Islam dituntut ku Allah pikeun ngalaksanakeun bentuk ibadah naon wae, nuntut pengorbanan fisik, nuntut pengorbanan jiwa, nuntut pengorbanan harta, mapa pikeun jalma muslim itu teu aya karaguan, teu diengke-engke. Lir ibarat kaum muslimin di zaman Rasulullah, para sahabat, lamun Rasul ngagero, ya ayyuhan nas, wahai manusia, jihad,
maka sadayana keluar iwati jalma anu munafik. Nah make keluar pangna keluar ieu panggilan Allah. Bahkan sadaya para sahabat itu justru mencita-citakan hoyong kenging syahid. Nah sebabna fisik jiwa tidak berharga sama sekali. Nu berharga itu adalah naon pengabdian ke Allah, pahala ti Allah. Nalika Allah nuntut kudu ngaluarkeun harta teu jadi masalah kudu dikaluarkeun. Nalika Rasulullah SAW bade perang Tabuk ngadorong ka para sahabat ka kaum muslimin kanggo infak, berinfaklah. Ternyata Abu Bakar ngaluarkeun sadaya hartana, Umar ngaluarkeun satengah tina harta nu dipigaduhna, Utsman ngaluarkeun 1.800 onta 800 kuda perang ditambih ku 1.100 onta. Itu anu dikaluarkeun ku Utsman. Naon sababna para sahabat make siap ngaluarkeun harta seperti kitu? Harta itu nilaina teu sabaraha dibandingkeun sareng janji Allah anu mangrupakeun pahala surga. Tak bernilai sedikit pun harta. Namatak lamun jalma mukmin masih keneh ngitung-ngitung, masih keneh nyaah pikeun ngaluarkeun harta, pikeun kapertingan di jalan Allah, maka berarti ngucapkeun kalimat Allahu Akbarna masih dipertanyakeun. Padahal ungkapan Allahu Akbar itu diucapkeun lain ngan wungkul di waktu Id, tapi setiap sholat kurang sabaraha kali ngucapkeun Allahu Akbar. Ngan ternyata lamun teu aya implementasina, teu aya realisasina, teu aya wujudna dina sikap, maka berarti ucapan Allahu Akbar itu ngan sekedar di bibir. Ya, ngan sekedar di bibir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Para wargi jamaah Id anu muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ku Allah Subhanahu wa taala dituntut kudu ngorbankeun anu jadi putrana Ismail kalawan teu seueur pertimbangan. Bahkan Ismail ngungkapkeun pap almatu maru satajiduni insyaallah minasobirin. Bapak mangga laksanakeun naon diparentahkeun ku Allah, engke bapak bakal menakan abdi aya dina kayaan sabar. Putra nu bade dikorbankeun Nabi Ibrahim ya teu beda jeung urang nyaah ka anak, tapi ya parentah Allah nu agung. Ibu Hajar nalika dikantunkeun ku Nabi Ibrahim di tempat anu teu aya jalmi, teu aya tatangkalan, teu aya cai. Nalika Ibrahim dikantunkeun kumaha wal Hajar idan layyudayyi ana. Lamun parentah Allah
maka berarti Allah moal rek ngamomorekeun urang. Allah moal rek ngalalikeun urang. Pasti Allah merhatikan. Palawargi sadaya parentah Allah teu aya anu matak ngajadikeun urang madarat, teu aya anu matak ngajadikeun urang sangsara. Pasti sadayana berujung kumangrupakeun kauntungan. Ngan persoalanana kunaon jalmi make ragu-ragu itu kalimat Allahu Akbarna teu acan nepi kana hate kakara dina ucapan wungkul. Nu masih seueur keneh pertimbangan di mana bari ngalaksanakeun parentah Allah itu kalimat Allahu Akbar teu acan nepi kana hate sehingga hate mendorong jiwa raga pikeun berbuat bertindak. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para wargi jamaah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, dina saat ayeuna wae urang oge dituntut pembuktian keyakinan ucapan Allahu Akbar. Diantawisna ya pikeun jamaah haji anu wargi-wargi urang aya nuju ya ayeuna ngalempar jumrah ya sareng mencit hadyu, otomatis pengorbananana lain ngan wungkul pengorbanan harta tapi pengorbanan fisik. Harta leutik di hadapan Allah, fisik oge tidak berharga di hadapan Allah. Nu berharga pahala ti Allah. Pikeun urang anu aya di lemur aya parentah pengorbanan di antawisna pengorbanan harta nyaeta ibadah kurban. Nah masih lebar harta urang dikaluarkeun pikeun kurban tapi seueur jalmi teu ngalasa lebar ngaluarkeun harta keur kapentingan nu sifatna mubah, mungkin di hadapan Allah tidak bernilai tapi pada itu sangat bernilai lamun digunakeun pikeun ngalaksanakeun kurban. Lamun dihitung-hitung kurban ayeuna cukup urang ngumpulkeun artos sadinten 10.000 manya pameget keur kapentingan rokok bisa, padahal lamun dihitung-hitung lamun rokok sabungkus 20.000 tuluy nyebut-nyebut kuring teu mampu kurban ya cek bangsa naon sungguh terlalu ari ngarokok bisa kurban teu padahal ngan 10.000 sapoe. Nah mah kita bisa Allahu Akbar na can nepi kana hate kakara di bibir wungkul. Ari wisata kuliner bisa tapi keur ngorbankeun kapentingan kurban teu bisa. Masjid mah pinuh sok aya wae tapi eta di masjid teu aya anu kurban misalna, sungguh terlalu. Padahal geus ngucapkeun kalimat Allahu Akbar. Para wargi ibadah kurban itu ngan lain wungkul disyariatkeun ka Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Tapi sejak Nabi Adam parantos aya syariat kurban itu. Dina ayat anu tadi kusim kuring diaoskeun, watlu alaihim naba abnai adama
id qarraba qurbanan patukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Surah Allah bacakeun ku anjeun Muhammad ka maranehanana ka jalma-jalma id qarraba qurbanan nalika dua anak Adam malaksanakeun kurban. Jami dina cerita Suliat mah sok sebutkeun dua anak kurban itu Qabil sareng Habil. Dukati mana namanya eta gitu. Itu cerita Israiliyat. Nah surah Allah nu hiji ditarima kurbana nu hiji henteu. Ngagambarkeun syariat kapungkur mah lamun ngalaksanakeun ibadah ka Allah teh harita keneh ditemongkeun ditarima jeung tarimana. Upami urang ayeuna ditingali sah jeung teu sah nama itu wujud fisik. Berbicara sah terpenuhi rukun dan syaratna sah. Tapi ditarima jeung ditarima nama Allah anu nganilai. Ditilai ku Allah lain ngan wungkul gerakan fisik tapi isi hatena kumaha. Nah, dua anak Adam kurban ini tarima hiji teu ditarima hiji. Tanu teu ditarima lantaran sifat manusia dilebetna aya nafsu. Nafsu lebih dominan daripada akal. Komo lamun dibandingkeun jeung iman. Beda di urang teh aya nafsu, aya akal. Lamun nafsu dominan maka akal dikuasai. Lamun akal dominan maka nafsu dikuasai ku akal. Nah, ya nafsu lebih dominan. Surah Allah, inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu selalu ngadorong-dorong pikeun berbuat jahat. Akhirna anu teu ditarima kurbana nyebutkeun la aqtulannaka, kuring rek maehan anjeun. Nah, kumaha hiji deui anu akalna lebih dominan tibatan nafsu, bahkan akal eta dikuasai ku iman. Akhirna ngemutan ke heula tong waka ngabunuh. Introspeksi heula anjeun. Pangna anjeun teu ditarima kurbana teh saur Allah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah ngan hungkul bakal narima kurbanna itu kurban jalma anu takwa. Anjeun teu ditarima lantaran dina diri anjeun teu aya takwa. Maka anu akhirna nu aya nafsu anu lebih dominan. Nafsu lebih dominan. Anu akhirna terjadi dibunuh, ngabunuh. Lantaran naon? Nafsu menguasai akal. Nah, pangna nafsu menguasai akal tadi naon? Lantaran pernyataan Allahu Akbar nate can asup kana hate. Asupkeun kana hate kalimat Allahu Akbar. Neme lamun geus asup kana hate, harta, jiwa, raga itu sadayana leutik. Tergantung orang sadayana. Ya, siapkah Allahu Akbar asup kana hate urang? Lamun teu asup kana hate percuma salat dilaksanakeun ku urang tiap hari. Tapi lamun Allahu Akbar teu asup kana hate, masih keneh nyaah kana diri ngaragrageun. Naon? Katangtuan ti Allah, tuntutan ti Allah. Nyaah kana harta ngaragrageun parentah ti Allah.
lantaran naon tadi pangna bisa leuwih nyaah kana diri, leuwih nyaah kana harta. Allahu akbar na can asup kana hate. Aidina waidat muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sakitu rupina mudah-mudahan naulugikeun tiasa bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, singkuring atas nami jamaah masjid Ittihadul Islami ngadugikeun taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan ibadah orang diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.